sadaya kulawargina anu geulis nyaeta Neng Sinta. Sejang ngalaksanakeun hiji acara adatnya eta siraman calon panganten anu geulis nyaeta Neng Sinta. Anu mana kersaning Allah Subhanahu wa taala dina dinten enjing anu geulis mangtena sejam mungkas masalah lagasan beber layar tarik jangkar ngamasagar rumah tangga. Dina sonten anu ieu mangpang meumpung sadaya kulawargina khususna ti kulawargina Neng Sinta aya kempel riung mungkulung. Hayu urang sami-sami jajab kupang doa kanu geulis ku ngalangkunganana nu geulis dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti sadaya kulawargina. Ngalangkungan sangarias di Endi Wedding Organizer simkuring insyaallah manawi sejamandu acara adat siraman calon panganten anu sanes nyaeta nu geulis Neng Sinta. Teu aya sanes acara ieu sanes wanauhan kagiatan, namun nya kitu syariatna anu geulis dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti sadaya kulawargina. Hakikatna pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala nu geulis dibersihkeun lahirna, batinna, tekad sinarang ucap oge lampahna dina rumah tanggana jaga. Runtut raut oge kenging titel kulawargi anu sakinah mawaddah sinareng warohmah. Ka para wargi sadayana anu seja nyakseni acara siraman pun simkuring ngahaturanan hayu urang sami-sami reung kulung urang gawi upacara adat siraman sakedapan deui insyaallah ku simkuring bade dikautanan. Bari ngantosan anu nuju dangdos mangga sakali deui ka sadaya kulawargina anu geulis Neng Sinta utamina kulawargi utamina mangga diantos dipalihan payun. Bismillahirrahmanirrahim. Geulis anak king Neng Sinta jimat lahir jeung batin mangga babarkeun kapalih luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Geulis anaking jimat lahir jeung batin. Dinten ieu sadaya kulawargi hidup aya badir anaking. Sejak ruruat raga badag bersihan badan salira. Ti ujung dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawelas kaasih ti aranjeunna anaking. Saksi dina dinten ieu sareng dinten enjing hidup bakal nempatan ieu wewangunan geulis anaki anu parantos disayogikeun ku di Endi Wedding Organizer. Kanggo ngalinggihanana kasadaya kulawargina nu geulis diaping di jari sumangga urang ngabujeng ka ieu paten-paten. Mangga mamah neng papa bismillahirrahmanirrahim ngalengka sasarengan urang linggihan tempat anu tos disayogikeun. Teras kapalih ieu mangga ngadagelar di tengah-tengah mayung kapayung geulis sawios. Ka alam anu geus lawas anaking 20 tahun ka tukang hidup masih kene aya dina kandungan mamah anaking. Bager anak rasa anaking. Tapi mamah teu aral sumawenang anjeunna ngarasulah anaking. Wancina medal dina dinten harita kaping sakitu anaking. Mamah ngarasa bagja beral hidup lahir dirawuh dipangku dipikawelas dipikaasih anaking wis anaking. Neng geulis putri mamah
aku jika rumah tangga gera mandiri bager gelis anak king anak mama gelis anak king dina acara mudah-mudahan tanggung jawab mama sareng bapak digentos ku carogena nyaeta Cep Jayanto dina dinten enji anu seja di tepian rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitu oge Bapa mangga gera pareman eta lilin anu dicepeng ku Bapa. Subhanallah walhamdulillah. Mangga Mama Neng Bapak lalinggi sok mangga Charlie. Bapak Mama Neng anu gelis. Subhanallah walhamdulillah. Gelis anak king anak mama jimat lahir jeung batin jungcu gelis tinuakeun pisan lilin parantos di pareman ku Bapa oge tugas Bapa parantos rengse ngagedekeun ingkang putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng Sinta sanajan Aisyah geus dipegatkeun tapi kanyaan ngawelas ka asih Bapak sareng Mama dugi ka iraha wae langgeng mayang gelis anak hama pegat anak bisi enjing hidup ditakdirkeun ngajodona ka Cep Jayanto ku Allah Subhanahu wa taala hidup tumuwuh ka jeung rahayu nampak darajat kalayan jadi jalma anu berat beunghar gelis anaki pepeje ulah sombong takabur adigung jeung adiguna anaki kadah emotnya gelis anaki oge kasadaya ulah wargi hidup ulah hilapnya anaki gelis anaki Neng Sinta munjung mah ulah ka gunung gunung sok rajen uruk sagara sok rajen saat anaki munjung mah kudu ka indung anaki muja mah kudu ka Bapa kumargi indung gelis anaki Neng Sinta ridallahu biridha walidaini ihsana ridona Gusti Allah nyaeta ridona ibu sinareng Bapa kitu oge benduna Gusti Allah anaki gelis anaki Neng Sinta kumargi kitu bager hidup mapag enjing bari nikah alhamdulillah kula wargi sadaya ayeuna kempel riung mungkulung alhamdulillah bagja lahir sinareng batin anaki gerah hormat tilamuhan gerah minta pangapura uga rahayu ginanjar kasalamatan sate acan ngabakti anaki tawis bakti gerah rungsur heula anaki kana amparan sinjang anu parantos aya payunan salira gelis anaki Neng Sinta ieu sadaya di amparan ku sinjang naon maksudna teu aya sanes bager ai sinjang teh dadasan dadampal baheula hidup marang gubrak ka alam dunia teu nyandakna naon anaki iwal diiti laman teh nyaeta ku sinjang gelis anaki gelis tangga bager soleh soleha sing runtut raut rempok jodoh anaki kalayan hidup pepeje ulah sombong takabur adigung jeung adiguna bager ieu dadasar sinjang aya hartosna bager anaki di amuran ku rupa-rupa kembang aya bodas aya beureum aya pink aya koneng anaki tah ieu teh romantika dina rumah tangga gelis anaki yen rumah tangga teh enteng bangga anaki enteng ngakumaha dina dinten enjing insyaallah
hidup dina etangan detik bakal sah jantan suami istri. Bangpis waktu anu bakal kasorang dina rumah tangga anaki. Dikawin ayeuna dugi ka engke jaga oge insyaallah doa ti mamah sareng ti bapak oge ti sadaya kulawargi hidup bakal nembus dugi ka langit katujuh. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dipayunan salira anaki nenggelis iya lambaran anu kahiji nya gelis, iya lambaran nu kadua, iya lambaran nu katilu, iya nu kaopat, iya kalima, iya kagenep sareng iya nu terakhir nu katujuh. Dicandak juruna gelis anaki hiji kali ditu deui simpan kana lamunan hidup anaki. Tah itu gelis anaki. Lawan bodas boy lara. Geraniatan ku hate anu ikhlas anaki. Yen hidup sing bersih enjing rumah tangga teh tong mandang harta tong mandang kakasep nasi aa nya gelis anaki. Tapi niatan ku hidup ku hate anu ikhlas ridho anaki enjing gelis anaki eta hartosna nya sinjang nu dilinggihan ku hidup anu kahiji. Anu salajengna gelis anu kadua mangga geura candak ku hidup anaki. Anu kadua ning Sinta gelis anaki. Dikawin enjing hidup hirup di alam dunia moal nyorangan deui anaki. Tapi bakal masang sareng caroge hidupnya gelis anaki. Dina suka sinareng duka na bager mudah-mudahan anaki enjing hidup ngajodohna ka si aa sing rempok jodoh sing ayam tentrem runtut raut sauyunan. Aya pamuntang pakewo lamun aya nanaon paceng kadan rengsekeun cekap kedua anu lainnya anak. Jeung galis anaki lambaran anu katilu mangga geura candak kana lahunan hidup anaki. Anu katilu galis anaki hirup di alam dunia bakal ngahontal kasampurnaan lamun ku ngalangkungan nyaeta nikah. Bakal kasampurnakeun teh nyaeta ku nikah anaki. Tah nikah na hidup kasih aa insyaallah bakal mukakeun lawang kasampurnaan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Eta nu katilu gelis anaki anu salajengna lambaran anu kaopat gelis anaki neng Sinta. Sabada dirahpalan gelis kacaroge hidup pepejeh hidup kudu turun patuh ku maula nya gelis lantaran ari caroge teh palaki rabina alam dunia. Bari kakaler kakidul kawetan kakulon neng kedah ikhlas neng kedah ngiri anaknya sing turut patuh ku maula kanu janten caroge anaknya. Insyaallah kami hidup ikhlas ridho eta neng dicandakna ka robbal alamin. Eta anu kaopatnya gelis anaki salajengna anu kalima anaki mangga geura candak lambaran anu kalima. Gelis anaki neng Sinta anu kalima urang salaku umat Islam pepejeh gelis anaki ulang ngadadalekeun salat anu 5 waktu da eta mah wajibnya nya geus anaki teteh nitip ka hidup hoyong rumah tangga hidup aya dina kasinugrahaan nitip salatna anu 5 waktu sakali deui teu kenging didadalekeun nya geus somat jaga hidup lamun mulang ka alam kasucian anu pangheulana dihetan teh nyaeta amalan salat anaki sakali deui ulah didadalekeun salat anu 5 waktu da eta mah dua deui geus lambaran anu kagenep mangga geura canda kana lahunan geus anaki. Mudah-mudahan hidup salamina hirup di alam dunia sing ditetepkeun iman sinareng Islam. Ini anu pecah imanna nauzubillah min dzalik ya geus sing
orangnya mata membaca anu kalimat tadi tekenging diradalekeun ame orang tebih tina nu kitu nya geulis anak kieu agena salajengna hartosna nu terakhir nu katujuh mangga dicandak akhir anak kieu aya 7 poe anu bakal kasorangku hidup dina saminggu terus muter dina rumah tangga Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumaah, jeung Sabtu mudah-mudahan eta 7 poe samingguna salamina hidup pasian ku kasabaran ku katakwaan kalayan salamina takwa ka Gusti anu Maha Kawasa ngartosnya geulis anak kieu alhamdulillahirabbil alamin eta panginten hartosna sinjang anu ayeuna dilinggihan ku Neng anu salajengna geulis mangga turunkeun deui eta sinjang sadayana nu aya dina lahunan hidup anak subhanallah walhamdulillah anu salajengna gerak mayun ka mamah anak ditingali sakedapan mamah hidup anak iya moal can bisa mulangkeun cai susu anak geura boga rasa jeung rumasa dina acara ngaras bager sok geura suhunkeun pidoana geura suhunkeun diapunten ka mamah anak anu parantos kungsi ngagedekeun hidup dikawin alit dugi ka sageun kieu geulis anak doakan abdi hirup rumah tangga mugia aya dina kebahagiaan salamina mama parantos kadangunya ku mama anu geulis nyuhunkeun dihapunten oge nyuhunkeun pidoana ku kituna mama mangga geura waler naon anu disaurkeun ku Neng geulis Neng Sinta mama ngagedekeun hidup ti kawit lahir dugi ka kiwari tawis baktina geura candak dampal sampeana kana lahunan hidup anaki mangga geura kumbah anaki ieu lengkahna duka sabaraha ribu lengkah dug hulukep nyawa ngabelaan hidup anaki kadangkala kewajiban mah kapopohokeun geulis anaki sok bager anaki cenah cika terangan sawarga ayana dina dampal sampean mamah bismillahirrohmanirrohim Neng sampean mamahna angkat kana lahunan hidup geulis anaki mangga bismillahirrohmanirrohim mamah pamugia ku dibersihan dampal sampean mamah ku abi janten wasilah kebagjaan kanggo sadayana subhanallah insyaallah ku dibersihan upatan hidup ka mama teras dielat anaki subhanallah walhamdulillah teras dipasihan wawangi anaki subhanallah walhamdulillah Neng geulis mangga sampean mamana simpen deui di hadap ayeuna Neng rada mengker sakedik anaki mangga Neng geura sumujud dina luhur sampean mama mama apunten abdi ti kawit orok dugi ka
nyuuna dina tangan mamah gelis diesun panangan mamah na anak gelis jimat mamah gaduh hidup anu sok ngagentenan mamah mun mamah nuju undur isukan mamah geura tuturkeun salaki hidup anak jung gelis sing panjang umur panjang juduna diduakeun nya gelis ku mamah lahir batin insyaallah mamah ikhlas ridho pisan anak jigera diajar rumah tangga terus bageun mangga dirangkul mamahna anak ditangkep gelis diharewaskeun kana cepilna anak mamah abdi enjing bade ngawitan rumah tangga hapunten sadaya kalapatan abdinya mah sapalih deui gelis subhanallah walhamdulillah jung gelis nyaah pisan dedeuh pisan hanya mamah insyaallah mamah ikhlas mamah ridho anak terakhir taar anu gelis mangga diesun ku mamah subhanallah walhamdulillah neng geling neng Sinta Bapak gaduh putra istri teh aya 3 kewajibannya Pak leresnya Pak anu kahiji ngarorong ngagedekeun atos alhamdulillah ayeuna neng Sinta parantos jangkung ya Pak sawa ngatik tur ngadidik nyakolakeun alhamdulillah atos oge nya Pak pamugia ilmu anu dipigaduh ku neng Sinta janten ilmu anu manfaat kanggo sadayana kewajiban Bapak dina dinten enjing nyaeta ngawalian secara langsung pamugia henteu diwakilkeun ku sasaha cekap ku salira wae nya Pak ning geura pundut ka Bapak gelis kewajiban anjeunna ning gelis anak neng Sinta mangga geura nyaur ka Bapak anak dinten enjing abdi bade nikah Kakak Jayanto suka abdi ridho abdi kumargi kitu abdi mundut ka pangarsa Bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia Bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalayan doakeun abdi mugia janten kulawarga anu bagja di dunia dugi ka akhirat kadangnya ku Bapak neng gelis mundut kewajibanna ka Bapak anu salajengna mangga geura waler ku Bapak pamundut neng anu gelis anak neng gelis neng Sinta Rohyanti pamundut hidup mangga ku Bapak bade dilaksanakeun hidup bade didikahkeun ku Bapak insyaallah diwaliatan langsung ku Bapak moal diwakilkeun numbageun geura hirup laki rabi mugia aya jodoh di Allah subhanahu wa ta'ala kalayan bahagia di dunia rauh akhirat amin ya Allah ya Rabbal sampai anak kana pangkonan hidup anaknya teras dibersihan anaknya sok gelis bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli junubili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira teras dielak anaknya teras dipasihan wawangi gelis anaknya insyaallah hirup samikeun gelis sapertos ka mamah anaknya rada mengkar sakedik gelis anaknya gelis mangga geura sumujud dina luhureun dampal sampean Bapak anaknya ieu sumujud dina luhureun dampal sampean salira ieu dampal sampean penuh keluh kesah dunia dugi kesageun kieu abdi hapunten lahir sedarang batin Bapak abdi dinten enjing bari nuturkeun caroge abdi da puguh wajibna Bapak sing damang ya Pak sing sehat
oke segala rupi pengorbanan Bapak ngajantankeun wasilah keselamatan kanggo sadayana. Tos gelis anaknya ngalih nyuuhna kana tangan Bapak, gelis diesun tangan Bapak. Gelis neng Sinta anak Bapak jung bager didungakeun ku Bapak. Insyaallah enjing naon rupi pamaksanan hidup bakal laksana. Sing sehat lahir sinaran batin didungakeun ku Bapaknya gelis. Hampura Bapak bising Bapak sok nyarekan anak king, sok ngegenggerahkeun hidup lain hewa lain geuleuh layong katingali hidup jantan jalmi anu sae anu sempurna anak king. Cekap gelis mangga ditangkep Bapana anak. Subhanallah walhamdulillah. Bapak hapunten abdinya Bapak sing sehat sing damang sapali deui gelis anak. Subhanallah jung gelis anak didungakeun pisan ku Bapak. Cekap terakhir taar anu gelis mangga diesun ku Bapak. Subhanallah walhamdulillah. Dicepeng tangan bibina gelis anak ini. Bibi, hapunten abdi laju sinareng batin ya bi. Hapunten bila abdi sok kumawantun kumawani ka bibi. Dungakeun ku abdi pamugia. Abdi biasa mendak hirup kabagjaan di dunia rawa akhirat ya bi. Hapunten bibi ikhlas, bibi ridho anaknya. Gelis anaknya mangga ditangkep bibina anak. Subhanallah walhamdulillah. Jung gelis dihapunten pisannya ku bibi didoakeun anaknya sing mendak hirup kabagjaan. Subhanallah walhamdulillah. Cekap gelis anu salajengna terakhir diasun ku bibi nu gelisna. Subhanallah walhamdulillah. Anu salajeng ai mamang teh sami gelis gegentos Bapak anaknya. Mamang hapunten abdi lahir sinareng batinnya mang. Hapunten abdi syukur bawantun mang. Dungakeun abdi pamugi abdi tiasa ngabangun rumah tanggi anu sakinah mawadah sinareng warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jung gelis dihampura pisan ku mamangnya anaknya. Hampura oge mamang bilih mamang sok kumawani kumawantun anaknya. Cekap gelis mangga ditangkep mamangna. Subhanallah walhamdulillah. Jung gelis insyaallah mamang ikhlas, mamang ridho pisan anaknya. Cekap gelis anaknya. Neng gelis ngadegala sakedapan anu salajengna neng palih ditu saminya aya wargi neng oke gelis anaknya. Teke teras gelis sami gelis geranya payuneunana gelis anaknya neng Sinta didumakeun pisan ku nini jung pager gerah hirup akirabi gerah hontal kabagjaan anaknya. Insyaallah nini ikhlas nini ridho pisan didoakeun gelis anaknya. Nini hapunten abdinya sekali deui hapunten lahir sinareng batin nini. Hapunten abdi tidak sakara rupi kaalpatan kaluluputan. Cekap gelis ditangkep ninina anaknya. Subhanallah walhamdulillah. Nini hapunten abdinya sakali deui nini sing sehat sing panjang yuswa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir taar anu gelis diesun ku nini. Subhanallah walhamdulillah. Cekap gelis anaknya. Hapunten abdi lahir sinareng batinnya aki. Hapunten aki dungakeun abdi aki pamugi abdi tiasa mendak hirup kabagjaan di dunia rawa akhirat aki. Dihapunten pisan anak ku aki. Jung gelis didungakeun pisan. Cekap gelis ditangkep akina.
Jung gelis anaki Neng mangga gerang ada gelis anaki mayun kepali dia sayang Neng gelis alhamdulillah sepuh hidup ayeuna parantosnya ku hidup disuhunkeun di hapunten dia dihandap aya oge kulawargi hidup anaki mangga gerak turun ke handap gerak suhunkeun di hapunten kanu jantan bibi di payung gelis anaki dungekeun abdi tapi pamugi abdi asa menak hirup kebagjaan bibi sing damangnya bi punten bili abdi sok kumawani bibi sing sehatnya bi dungekeun abdi jung gelis didungekeun pisan ku bibi cekap gelis ditangkep bibina anaki subhanallah walhamdulillah jung gelis insyaallah bibi ikhlas bibi ridho anaki isok pageher bilih sok silih siri tah ayeuna silih hampura anaki hapunten abdi lahir sinaran batinnya dongakeun abdi pamugi abdi tiasa menang hirup kabagjaan cekap gelis mangga ditangkep wargina hidup subhanallah walhamdulillah bagja anaki anu salajengna dicepok sun tangan gelis anaki bibi hapunten abdi lahir sidareng batinnya bibi bibi ulah tengah hapunten ka abdinya bi habis aku kumawani ka bibi hapunten lahir sidareng batin jung gelis insyaallah bibi ikhlas bibi ridho anaki cekap gelis ditangkep bibina gelis alhamdulillah bi sing ikhlas ya bi sing ridho dungakeun abdi anaki mamang ning ai mamang teh sami wae gegentos bapaknya anaki ku kituna mamang abdi nyuwunkeun deh hapunten lahir sinarang batin mang hapunten beli abdi sok kumawantun ka mamang mamang sing sehat ya mang sing panjang umur sing ageng milik rezekina dungakeun abdi nya mang pamugi abdi teh sangabangun rumah tangga anu sakinah mawana sinareng warohmah aya dina panentayungan Gusti anu maha kawasa mang amin ya Allah ya rabbal alamin cekap gelis ditangkep mamangna anaki jung gelis kalau mamang kanya mamang didungakeun pisan anaki insyaallah mamang ikhlas mamang ridho anaki cekap terakhir bili bade disun ku mamang neng nu gelis sok diasun taarna subhanallah walhamdulillah terakhir gelis ka uwah hidup anaki cepeng tangan uwana gelis uwah ay uwah kisabinya gelis kegentos mambah hidup anaki uwah hapunten abdi sing damang dungakeun abdi wa pamugi abdi mendak hirup kabagjaan di dunia rawuh akhirat sakali deui hapunten lahir sinareng batin uwah cekap gelis mangga ditangkep uwana anaki subhanallah walhamdulillah jung gelis anaki sok gelis anaki neng mamang paling mayun ngalis neng gelis anaki tah ieu raka hidup anaki sok silih pageher sok silih sirik anaki dina danget ieu mah isukan mah nu gelis teh bakal canda ku carogena ku kituna anaki geura suhunkeun di hapunten tilu jatan raka hidup geura suhunkeun pidoa ti aranjeunna gelis anaki hapunten lahir sinareng batin hapunten abdi lahir sinareng batin ya sing damang jung gelis didungakeun pisan ku cekap mamang neng babagja gelis seueur mamangnya seueur rubikanya mika welas mika asih ngedungakeun hidup anaki pamugia naon rupi pabaksanan hidup dina dinten ayeuna sareng dinten enjing aya dina kalancaran gelis mamang
hapunten abdi lahir sinareng batin memang dungakeun abdi pamugia mendakirung kebagjaan jeung geulis ku mamang di subhanallah walhamdulillah. Raina nu mananya kedalisan kasadayana hapunten tadi tepangan hiji-hiji pangintennya Bapak Ibu sadayana. Bapak Ibu bade ngahapunten kanu geulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakali deui hapunten tadi tepangan wiji-wiji kumargi waktos parantos sontennya mung ditepangan kulawargi anu intina wae. Tapi anu salajengna neng geulis alhamdulillahirabbil alaminnya sanaos sarai hidup nu ka mana ieu teh nya amang. Tapi neng diniatkeun oge dina hate nyuwunkeun dihapunten ka raini ge pamintos aya tos lengkapnya geulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng ayeuna mangga uwi deui linggih deui ka luhur sayang. Sok. Sareng mama sareng bapak linggihna. Linggihna tengah-tengah sok. Neng linggihna tengah-tengah geulis anaki. Subhan insyaallah jalan kesayan kanggo hidup khususna anu geulisnya eta ning Sinta parantos ngabaloning bung anaki. Neng calikna rada mengkar sakadik sayang. Iya dirangkul mama sareng bapakna luhur laki ya sayang. Tah sok duanana sabelah ewang tah gitu. Mama sareng bapak ngesun si Neng cing sok sun sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenging kenging. Mah kantun diriwat tenaga badan ngabersihkeun badan selira kungalangkungan cai kanyaah kaeman kaulas kaasih anu parantos disayogikeun. Ning mama bapak mangga ngadeg sadayana ngadeg mama uah sadayana. Neng digenjang ku mama sareng ku bapak mangga ngalengkah kapali handap ka tempat anu tos disayogikeun jalana kapali ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Neng mangga linggih di dieu sayang sok. Palihan tengah-tengah. Anu sanesna mangga berbaris di palidinya. Dipali pengker sok neng calik geulis anaknya. Neng geulis panangan nyuuh ya nyuuh geulis. Mamah mangga geura candak caina. Di banjur mah tiluhur dugi ka handap mangga mamah nyandak tiluwihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Mangga masing jero nyandakna. Subhanallah. Neng tamaskeun geulis anaking caino aya dina tangan hideuk anaking. Subhanallah walhamdulillah. Terakhir diesun nu geulis ku mamah. Mangga sok diesun nu geulis mah. Subhanallah walhamdulillah. Mangga mama kapali dia deui anu salajengna bapak mangga sok bapana. Mangga bapak diniatan bismillahirrahmanirrahim. Neng pami aya cai dina tangan hideuk tamaskeun nya geulis anakna. Subhanallah walhamdulillah. Terus pak dibanjur dugi ka handap kada sampean. Ku bapak terakhir nulis subhanallah walhamdulillah. Anu salajengna bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Gelis anak hanya aki kadedeh aki didumakeun pisan anak cekap mangga diesun nu gelis ku aki. Subhanallah walhamdulillah. Mangga salajengna nili heula sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Bagja neng sinta anak sadaya kula wargi hidup ayah banget ngempel ngadumakeun hidup anak kita. Subhanallah. Mangga nu salajengna mama teras bibina anu salajengna teras langsung muntui sadayananya. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah disunwa, subhanallah walhamdulillah. Teras mangga teteh sok. Subhanallah teras disun mangga. Teras bibi mangga sok. Subhanallah walhamdulillah. Ya mangga rakana sareng mamangna pangintennya terakhir. Subhanallah walhamdulillah. Terakhir mangga subhanallah walhamdulillah. Mama mangga mamang geus. Subhanallah walhamdulillah. Terakhir dia sun ku mama subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sasarengan urang tutup ku bacaan hamdalah sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng geulis ayeuna urang uiding kaluhur nya sareng mama sareng bapak cuang berbagi rezeki ku ngalangkungan saweran. Sok geulis ngadeg mama bapak tiasa kaluhur deui sok. Tah ento sedihna nya ayeuna mah kantun bagja. Pemirsa mana ya pemirsa? Kela urang dongakeun ya bapak ibu ku sadayana pamugia rezeki nu disawerkeun digentos ku Allah kudu langkung-langkung. Amin. Amin. Tina hiji jadi saju. Tah, tina kela yo mamahna pasihan. Bapak ya asik ya pandawana seor pisannya jika Pandawa 5 ya kurang hiji mana. Kena pemirsa araya bapak ibu kela tekenging ru so kumargi seor murang ka di bilih kagu lai siap cong etang sabarang etang na tilu ayeuna mah moal ngahaleung da bisi samping abang laku kolor ke merosot saya ya wae si abang nanya neng
Mama bapak sing adilnya tingali ka kanan ka kiri ka depan ka belakang ka depan ka teteh sing gede ya. Oke. Wadulnya heureuy. Nah Pak. Kira. Dua. Alhamdulillah siap. Yo, enjing bapak yo. Bapak hajat ngarewas cenah ke enjing nu gede nama. Ayeuna nama alhamdulillah. Sakieu oge rezekinya punya. Amin. Acara ti awal dugi ka akhir parantos rengse. Simkuring atas nami di Endi Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun tina sagala rupi perhatosanana oge nyuwunkeun dihapunten tina sagala rupi kakiranganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa spesial cenah kanggo ieu? Alhamdulillah si Besti. Sok atuh tangkep Bestina gitu. Aduh, ayo boga Besti teh kieu ya nya. Jung sayang diruangkeun enjing lancar acara. Sayang diruangkeun sing gera-geranya. Abi mah geus buntut teh. Kekaciri aya. Berarti aku baby face dong. Gitu. Sayang sepatah dua patah kata untuk Neng. Semoga menjadi istri yang salehah. Amin. Dan juga menjadi keluarga yang sanawa. Amin. Dilancarkan untuk besok. Amin. Tidak ada halangan apapun. Iya, amin. Bila pada nyawer tadi boleh. Isu. Iya. Udah kita boleh tangkap deh. Sayangku. Dasarnya alhamdulillah nuhun galis. Ya alhamdulillah mantap. Kepohoan mohon maaf ya. Biasa manusia gudangnya lupa. 1, 2, 3. Senyum. Lagi masih iya. Acar. Dari udah. Berat Deng dada sing sehat bapak sing panjang yuswana amin. Sok salah iklan. Iya, warah. Lumayan kan 2000 ge jang meuli puyumen.